nyananyin salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartu fa ni'ma uqbadar. Salalim disebut nadijieun disesuaikan jeung rebo eta tahun eta nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala. Nah tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi juruna engke aya 5 atawa 4 disebut dupi bisa anta wali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi jadi lain kupat tapi ngaranna dupi. Nah ulah gede-gede sok bade kieu bae ngadaharna eta moal nyeri beuteung mun ngadaharna segede lantaran ngaranna dupi mah hese nyeun kupat bae kupat make sayur biasa nu ngeunah endogan geus eti itu bisa eta wali badi karana dupi masyaallah mun deuk nginumna urang lamun nu bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal waba wa ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang siapa teu bicus jeung embung siapa geus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bae bismillahirrahmanirrahim keur nginumna ulah napas mun keur nginum urang misalna nginum ye aju napas ulah naon sebabna sebab saliru jeung kebo da aya ge nu keur nginum napas mah kebo. Jadi lamun urang nginum maju napas eta teh kebodongkol berarti. Ya. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah rebo isuk ngaranna rebo kasan mun aya nu nyieun di tiap-tiap lembur ulah waka ngadaharna naon jeung ulah waka berangkat ka mamana diawali ku nginum eta heula. Etalah hasil menanti ahlil kasbi wa tamkin para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Cenah ingat teu percaya masalah itu percaya geus datang ka mana kepercayaan orang makin dekat ke Allah makin dekat makin percaya kaduhum kaliwat langkung hanta nyembah kayang agung. Bismillahirrahmanirrahim wa tathbutul qasamatu fil qatli lan tetep opoh al qasamatu bersumpah fil qatli ing dalam pembunuhan bimahali lausin kalawan panggonan atau ing dalam panggonan laos wa huwa lam tawiya laos qarinatun iku qarina kadue bener wong kang dakwa bian wujida qatilun fi mahilatin kalawan yentah tinemu sepuh qatilun kang den pateni dalam panggonan qaryatin sagiratin li'adaihi atawa kampung kang cilik kadue pirang-pirang musuhe qatil au tafarraqu anhu jamun atawa narima pisah-pisahan saking qatil sapa wong akeh walau
wasofani lan lamun silih adep-adepan sopo barisan loro likitalin kedue perangwan kasyafuan kotili lan narima inkisaf ya sofani saking kanden bunuh fa indil tahama kitalun falausun maka lamun narima campuh apa peperangan maka utawi laus bihaqi sofil akhir ikut teteping dalam hake barisan kang wa ilam yaltahin bihaqi sofihi maka utawi laus ikut teteping dalam hake barisan hadatul adli lausun lalu tawi nyaksiakeun wong adil iku lawas wa kadzabiduna wan nisaa'u wa kadzal iku kaya ikilah adli utawi abidun pirang-pirang hamba aw nisauna ta pirang-pirang wadon wakil lan den ucapakeun apa yustaratu syaratkeun opo narima pisah ya kau qasakotin wasibyanin wa kitu kufarin lausul bil aswahi utawi ucapan pirang-pirang ongkang basek dan pirang-pirang bocah nu teu mau kitab mangahararan bae aku paring lan pirang-pirang kafir nu mantake mararondok atus yang naon atuh waktu lain pake mararondok pake ngahunang-haneng kos kubodia we lausun iku laos bila sohi dalam munggu kaula sakumaha anu kusim kuring dijelaskeun minggu kamari bahwa dina minggu ieu urang ngamimitian donatur pikeun acara haur perlu dikanyahokeun supaya urang mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji urang iman ka Allah, dua iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya nomor kahiji pisan urang kudu iman ka Kangjeng jeung kudu cinta dibentukeun kurang ku babacaan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deuk nu mana bae maca sholawat. Jumlah sholawat 4.444 urang kakarak talar hiji 4.444 kakarak talar hiji atawa dua. Jadi lobaan keneh nu geus katalar ta lobaan nuncan asana moal katalar kabeh dipaksakeun ge datang ka dikubur moal bisa. Tak nomor hijina sholawat mah eueuh deui ialah maca dalailul khairat dihizib-hizib ngan kudu ijazah poe Jumat ti dieu ka dieu poe Sabtu ti dieu ka dieu poe Minggu
ijazah temenang sabaca-bacaan cenah dek dibaca bae sholawat ieu loba nu kajadian haju ngahaneng ditanya boro-boro ku batur ku pemajikanana ge teu daek ngajawab mabok sholawat. Jadi sholawat di loba teuing mah mabok saruha bae. Ulah kula wanitip ulah dibaca eta dalail lamun can ijazah. Sebab keras mun cara obat mah milikna ieu model ektasi. Jadi ieu mah asal dileg-leg atuh geus aju molotot. Mun cara rokok ieu megele. Ganja. Ulah. Urang lamun sayur bae tadi ganjaan model di Padang, di Aceh, sayur tadi ganjaan. Keur ngadahar keneh haju berat bae mata. Hayang es kuat. Eta kekarak segerintil. Lamun dihisep. Waduh. Dunia lenyap. Urang asa ngapu, asa jadi raja. Asa doang atuh henteu. Bantak haram. Ieu ge maca bangsa dalail teu diijazahkeun heula lain hiji lain dua walah wah weuleuh ulah ahli-ahli Allah lah nu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin, para sahabat, dilanjut ku para tabi'in, terus di zaman a'immatul arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Dilanjut terus ke tahun 500-an. Zaman Tuan Syekh, zaman Imam Ghazali. Terus dilanjut ke belah di urang mah zaman para wali-wali sana. Terus dilanjut ku al-ulama warasatul anbiya. Di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin Banten, nu geus teu asing deui di Banten, Babat Banten. Tuluy anakna Maulana Yusuf. Dilanjut terus ka dieuna ku para ulama-ulama Allah nu henteu berbau Golkar, berbau partai, hatena benar-benar hiji beli i'la'i kalimatillah. Ulah asup partai kudu tanpa asup partai acak-acakan. Pan cenah kitu amat teu kaharti aing mah moal kaharti Gusti mah. Ya sia mah ngajina ge nundutan bae. Deuk kaharti di mana tuh? Ongko cenah ulah asup partai, ongko kudu asup partai asalnya anti jero partai berjuang. Ulah cara kiai-kiai Golkar. Hayang duitna, hayang pamerekna, hayang pangagung. Eta nu ulahna. Sebab tanpa asup partai secara praktis urang eleh ku batu. Tapi ketika urang asupna asal-asalan jadi ngarusak. Kumaha sih cenah kieu kitu we pokona mah sia mah. Emang teu kaharti balik we sia mah maning ge ka ditu. Emang sia teu kaharti bae naon ge. Kudu kitu bila perlu nyieun partai. Nyieun partai, jangan dobrak kebatilan-kebatilan. Ngan hese jasa neangan figur, neangan sosok anu ikhlas. Tanpa dibarengan ku ikhlas moal beres
boro-boro berjuang di negara cacak-cacak khusus di agama geus modek ngadirikeun negara dek diganti ku urang ieu dasar-dasar negara make dasar-dasar Al-Qur'an kudu ngan diperlukeun ikhlas sabar jadi kudu nyieun sebenarnya orang ge partai ti kuari jangka hareup usulkeun PKB geus aya mungsrut petilu 2 kali mungsrut PKS 4 mungsrut pan mah lain mungsrut teh teh mah odol-odolan zaman guys bintang bulan komo teh bintangna di mana bulanna di mana aja partai-partai Islam tah ieu encan katingali bergerak nah sebab teu ikhlas pada ngabogaan kepentingan satungtung pada ngabogaan kepentingan di luar ketentuan moal ngahijina naon ngahijina dina eta bae diunti aya be unti ayo eueuh unti neangan atuh emang nu dimaksud ge unti atuh geus we ka ditu jadi kunti nah ieu mun urang mantep mah nyieun partai sok geura dipangmikirankeun coba urang nyieun partai naon hayu asal lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsur naon karak redinya mantep wah cenah kiai hese ulah ya mah tuh ulah neangan nu ikhlas teh boro-boro jangan dirikeun agama nu mantap kuari perang eleh teu ikhlas lamun urang ikhlas wow la ilaha illallah hiji ikhlas jeung la ilaha illallah sajuta teu ikhlas timbang di akhirat nu hiji bakal leuwih berat tibatan dunia jeung isina dunia jeung isina ditimbang jeung la ilaha illallah hiji ikhlas beratan keneh la ilaha illallah sajuta la ilaha illallah tapi teu ikhlas kitu keneh maca sholawat eueuh nanaon salat tu ikhlas 2 rakaat doang jeung 1000 rakaat teu ikhlas bakal beratan nu 2 rakaat 2 rakaat salat ikhlas ngambai ka handap 1000 rakaat tapi teu ikhlas apung-apungan kitu perbandinganna rakaatani 2 rakaat ti jelema ahli Allah eta leuwih ngaberatkeun timbangan dibatan abid banu sok arari ibadah barariasa pikih doang eta kan keterangan loba jasa mantap ku ikhlas mah bakal menang nanaon di zaman Kangjeng Nabi saeutik kan sahabat ikhlas menang zaman tabiin saeutikan naon Islam ikhlas menang urang kuari lantaran teu ikhlas ngadenge peperangan eleh teu ikhlas tapi lamun ikhlas masyaallah pokoknya bisa dibuktikan aya nu hese ge urang ikhlas insyaallah babari diomongkeunana hese dilaksanakeun tumantak coba teangan ikhlas ku cara kumaha bae dibentuklah ku ahli ikhlas supaya mantep ialah thariqah ieu teh janga ikhlaskeun geus bisa ikhlas teu kudu asup thariqah teu kudu asup thariqah teh penemuan ahli ikhlas geus saha anu nyieuna nyanalah anu dipake ngaran Imam Syafi'i boga ikhlas boga thariqah Syafi'iyah Imam Maliki thariqah Malikiyah Imam Ghazali Ghazaliyah Tuan Syekh Abdul Qadir Qadiriyah
Imam Naqsabandiyah, Imam Rifa'i nuduhkeun kieu ieu carana Rifa'iyah, Imam Tijaniyah, terus misalnya Haji Pendi bisa nuduhkeun Haji Pendiyah geus bae kitu misalna ikhlas dan dagang karungna Pendiyah aduh eta perlebuan teh nuduhkeun cara-cara ikhlas bisa dipertanggungjawab lantaran kabeh ge akur ti Kangjeng Nabi. Ti Kangjeng Nabi ngan ti Kangjeng Nabi mah teu dipraktiskeun sebab langsung. Kabelah dieuna mulai ti sahabat ti tabi'in dibentuk. Aya zikirna, aya tafakkurna, aya muraqabahna, aya khidmahna. Ajak cek Tuan Syekh Abdul Qadir, hei manusia, ulah suuzon sakali, sapoe, atau saminggu atau sabulan milu geura jeung kula diuk babarengan engke bakal kapanggih ngeunahna ibadah. Sapoe bae can kapagi sapoe coba saminggu, can kapagi saminggu coba sabulan, engke ge bakal kapanggih. Aya beda perasaan batin. Ulah zahir bae coba do diurusan teh batin coba urusan. Coba bisa sapoe ge sapoe, teu bisa sapoe saminggu coba, teu bisa saminggu sabulan. Coba datang ka kapanggih ku kula dek dituduhkeun. Hayu milu jeung kula diuk babarengan. Asal ulah nundutan cak cenah teh. Sebeuting wuduk silakan. Kegara karasa cek Tuan Syekh. Kula lain sombong dek nuduhkeun, dek diajak ka Allah lantaran kulana geus wau jeung Allah. Fokus di urang we hayu urang ka bupati hayu sia ki aing geus wau jeung bupati. Hayu aing geus wau jeung gubernur Atut hayu. Hayu geura ku aing diumrohkeun sia. Hayu geura ge dimunggah hajikeun dibangun engke ge mungsut geura sia. Diajak orang ke presiden lantaran geus wau. Urang lamun aya jelema ngajak ke presiden nyandana teu wau, siapa yang geuleuh tampiling geuing sia. Ngajak-ngajak aing. Tuh. Ai geus wau urang geunaheun diajakna ka dieu jarna ka dieu bahkan atuh aman bahkan diaping deuk ke presiden teh. Wih, ngeunah. Geus kontek-kontekan jeung nya. Iya Bapak ada di mana? Ini warung kopi. Oh iya. Presiden lagi di warung kopi. Iya. Bohong berarti itu presiden. Masa presiden nongkrong di warung kopi? Emang presiden lain jelema aja presiden. Oh, atuh boleh bengan atuh teu boga muruah. Satahap. Atuh. Orang pasar mah barang dahar di pasar tuh masalah. Tapi ustad badahar di pasar di masalah. Wih, udah ustad dahar di pasar. Nangtung di daharna. Jadi masalah. Ayo orang pasar mah tugas tadi masalah gitu. Jadi sama kom. Nah, ieu deuk jaritakeun ahli Allah nu ku urang ku ari deuk dihaulan adalah Tuan Syekh Abdul Qadir lobalah para habaib nu nanya kenapa sih Pak Kiai maulidan enggak dibesar-besarkan, kok haul Tuan Syekh dibesar-besarkan. Maulidan mah unggal lembur, hayu terus eta ge sarua di dieu maulid di dieu mun dihijikeun gede lantaran merasa memiliki kabeh pada hayang ari haul mah kan aya aturan-aturanana. Jadi ndek bae ge mangga ngan lepas ti aturan bakal moal aya nu daraekeun sebab patalina khusus jeung batin. Hiji nu nyekelan haul mah ulah hayang kampamere na pan hese tah. Pan hese. Ieu mah ongko haul Tuan Syekh ongko nyana. Lumayan jadi sakeuna ieu. Kajian dapur mah
sia bakal anggeus sakali dua kali moal aya nu nerus moal aya nu hayang-hayang antaran eta tadi jerona ulah hayang bahkan kudu berkorban ti heula mentak loba nu ngayakeun haul hajung geus bae kunaon atuh menangna 10 juta nu 5 juta ka kantongnya na pan eta kos kitu pan bolon eta kos teu meunang tah ieu syarat-syaratna loba mentak lamun teu anggeus nyana ijazahna atuh mal beres dan mentak kudu make ijazah maulidan mah bebas-bebas nah ieu ahli Allah nu ku urang neuk dirayakeun mentak lamun batur hajat nanggap orkes biasa urang nyumbang abeh kana bareng maksudna yuk keliningan jaipongan aing ge nyumbang tah 1 juta 2 juta 3 juta maksudnya nyumbang pokona di akhirat mah ge ulah siapa kana neraka aing ge milu atuh peduli pantah nah ieu ge urang peduli ahli Allah urang supaya kabawa ku ahli Allah jadi akhiratna ahli-ahli Allah lempang dina cahaya ikhlasna nuku Allah engke ditahan ulah waka ka sorga coba tungguan heula mana nu baheula milu nu baheula peduli ulah waka ka sorga ulah tahan cahaya nanggeus ngemprai yauma yas'an nuruhum dina poean nyana leumpang di jero cahaya ilmu jeung ikhlasna maka nyana geus hayang ka sorga ditahan ku malaikat ditahan Allah ke tungguan heula cak Allah melalui malaikat beusi aya murid-murid anu baheula milu engke tinggalin waduh nyana nangtung digeupai kadi geus aya iya je pendik weh sono iya enggak pernah ikut ini mah aduh di sono ih cakena ieu ge milu ngaji meren teu henteu ya milu mah milu pangtukangan lah di ditu tah eta pan ngeri urang di kitu-kitu nah ieu ke urang dijikeun Imam Rifai, Imam Tijani, Imam Naqsabandi dan lain-lain sebagainya ngapada-pada ngabogaan bendera wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara digiring jenengan nu iman ilal jannati ka surga zumara kelompok-kelompok kapilah-kapilah rombongan-rombongan libatkan diri urang deuk melalui rombongan mana ajeuna kula mah boga bendera koneng atuh Allah saya siap percaya apa kali ya geus cenah kula percaya di Golkar ayo geus pokona mah babarengan ke lempang-nangannya nama ti polese gulimpang wah cenah ge ulah sok kitu endeu kitu bae endeu kitu bae kadele di dunia lagi sing gulimpang kiai nu ka Golkar tanu ngabenerkeun ekstrim tah maka nah ieu urang deuk ngarayakeun seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala maka babarengan kula mah mentana petakeun ikhlas boga cenah ieu duit deuk sodaqah 10.000 teh ikhlas ulah bogana 100.000 ikhlas eta bae daripada 10.000 teh ikhlas maning nu ikhlas 100 dibalik tadi itu teh ngomong deuk sababana ge ikhlas boga duit 1 juta ikhlasna 100.000 boga duit 100.000 ikhlasna teh 10.000 boga 10.000 ikhlasna 1.000 boga 1.000 ikhlasna 100 geus bae pokona mah jadi teu kudu peureum teu kudu ikhlas tah balangkeun beda suarana ge kelecring ditoel ku babaturan pan sia masa sada ikhlasna sakitu geus bae geus pokona nu ikhlas bae ulah datang ka
merek 100.000 datang ka imah nirisan coba baca kunaon kak aduh kakak inget baik merek 100.000 can nyorang kakak mah ye merek 100.000 coba aya 7 angin tahu emang iya kakak asana paranas tiris ya sodako 100.000 daripada 100.000 haju paranas tiris mendingan 1.000 baik ikhlas kak udah bangun bunga nama ti mantas gaji sodako tadi kakak mah ikhlas bara duit 1.000 paingan itu teh bakal ikhlas kak eta ge kembali meuli rokok cek kadijakeun bae meuli rokok aya kombalina geus teh dideule-deule dikadijakeun duitnya sabaraha duit 10.000 meuli rokona 5 aleuh 10.000 meulina 5 jadi sabaraha tah sasana eta masih kadijakeun tah paling ge 1.000 2.000 geus loba omong ikhlas penting di aku baik ku Tuhan Syekh kecekuan saya teh ieu saya ya abdi nu sidok teh sanes baruit 2.000 belah ditu kecekuan saya teh ge kue kemarin mah make bendera anu 10.000 nu 100.000 belah dieu nu 50 belah dieu anu 10.000 belah dieu nu 1.000 mah geus di mana bae nyana lah ya Allah ya Rabbi Karim komo tamanu segala geus ngondisikeun hewan dan lain sebagainya alhamdulillah unggal tahun aya nu geus peduli kitu ya sapi ya munding dan lain sebagainya kitu nah ieu keur carita penerus penegak agama Allah subhanahu wa ta'ala terus eta kakuari negakeun agama lamun teu ikhlas acak-acakan bae engkena beda ngomongna guru aya ikhlasan haram cak kajen kokoman haram cak aing haram beunang saminggu dibere eta teh haram budak haram dibere di budak eta haram sebenarnya mah dibere di lah teh mah terserah sararia eta mah terserah tah atulah aya keteranganna ieu eta kiai lamun geus kos kitu tah berarti itu mimiten budak kredit teh haram aya bae budak kredit teh lah pertimbangkeun deh heula berkati lo lah tu aya ieu keteranganna milu kanu ngameunangkeun bae si ulah hararesep kiai ai geri haram ai kuari kitu kalau ngomong tadi beres sekupit ku sorum oh paingan azana ieu mah kieu mah lamun dibere apan sama meureun dakwah kitulah kira-kira jadiana ngahayu-hayu eta kiai oplo eta kita kiai teu boga ikhlas mantak ge teger jelema nu boga ikhlas mah teger terus di dunia ieu anu teger gembangkeun agama nu boga ikhlas asal teu boga ikhlas mengpeleh tayelah ahli ikhlas disebut para wali-wali Allah terus datang ka kuari terus haju deuk durunkeun ilmu kawalian atuh siapeun jasa guruna baik nu geus maot maupun nu harirup keneh ieu ilmu teh deuk dibikeun ngan saha nu kuatna ieu saha anu siap masyarakat siap ngabedakeun kahirupan nu biasana peuting teh hees ieu mah supaya hudang heula kitu bae heula siap tanti tah batur bakerek nyana mah nonton bola hudang weh siap teh mah kiai cajak kiana teu kudu dibejaan tangkorak sia meureunana pugu eta nu ngundang tsunami ieu mah siap batur kerek nyana mah hudang tafakur ka Gusti siap kitu heula siap henteu batur mah gagayaan nyana mah cumplang-campling lain teh kabeul memehna ieu memeh usul ilallah jadi kudu dirobah watakna ieu mata hayang ngeuleuh nu indah-indah
tutup ulah ceuli hayang ngadenge nomor-nomor ulah mata yang es bae oper kurang dan tadina ieu sungut teh daek babacaan dibere babacaan bae ieu dirobah siap henteu model kos kitu nu tadina nyana teh embung jasa kahujanan antep awak supaya kahujanan kok bisa kitu sih dirobah moal jadi khorikun lil adat mun nyana henteu ngakhorik-khorik heula dirina ngarobah perwatakan. Nah, iya watak urang teh hayangna sebeuh bae, robah ku urang supaya lapar bae. Eta doang teh deuk siap teu kikituana. Mun urang kawin mah dititah bae sanajan deuk mengarah kawalian ge. Kawin mah dititah bae ngan. Urang teh lamun kawin mah ulah kanu bogoh. Tuh, pan sia embung kan. Embung. Bogoh jasa ka ieu ngan kulantaran ieu mah bogoh mah watak teh mah birayu watak ieu mah aya awewe hiji umurna geus 45 tahun encan kawin. Nah ieu parawan amangan geus 45 tahun. Berarti kan aya kekurangan di dirina, mungkin hideung, mungkin pengek, mungkin bae jebleh. Mungkin dan lain kemungkinan deka Allah mah ieu aya nu geulis jasa ieu nu jore jasa pan watak urang mah hayang ka nu geulis milih nu jore tuh kan sia mah embung lain mah sakeun kajenting teu jadi wali aing kajen aing teu jadi wali ge sakeun kunaha tuh amper teu naik cenah kos kitu siapa mikiran amper bae aduh Masya Allah, eta hese tak kos gitu, hese. Nah, ieu cacarakan jadi wali teh ya, ulah nurutin perwatakan. Kan hese tak kos gitu. Jam hiji keur meujeuh nginah watak urang nginah jasa hes. Udah. Nu mantap kudu aya pembimbing khusus bila perlu nyana di harapan guru. Jam hiji udang sia, mandi. Mano cenah tunu mandi sia. Mandi, salat, dipaksa dicarekan. Entek cik Tuan Syekh Abdul Qadir, sapoe bae milu jeung kula atawa saminggu hayu, lain titah dahar milu sapoe teh. Dek dibere jangan jeung dek ditembongkeun cara-cara ka Allah. Ye sia deuk ka Allah mah kieu ye. Jadi nyontoan nya deuk ka Allah. Nah, ieu babacaana ieu carana ieu kieu diukna kieu nantungna kieu dan lain sebagainya. Ayo coba praktekeun bener engke ge lain deui gitu. Ketika urang zikir tegep sukuna nu kenca ka jero nu katuhu kaluar rada diasupkeun ka jero tindihan saeutik ulah robah leungeunna di luhur di dieu aya dua rupa aya anu okos tahiyat akhir diuk teh aya anu kos sila ti Kangjeng Nabi aya keteranganana ngan qadiriyah mah milih sila sok geura sila peureum seakan-akan ulah neuleuh dunia peureumkeun geura peureum ieu berarti peureumkeun mata hate kana dunia pencerongkeun ka Gusti Allah sok geura mulayan zikir sesuai jeung aturan napasna kakarak geus sahiji dua grebeg naon tah ulah beunta ulah moal aing moal beunta besi pocong tungtungna mah beunta henteu babacaan henteu diatur cara lantaran kieu ketika urang salat ye thariqah ye Allahu akbar mulai tahareudang tah di thariqah mah hareudang teh watek sebab kahayang nafsu sebab si kahayang nafsu sia mah tiis geus dicoba ku Allah dihareudangkeun tegerkeun eta hareudang mah ieu adalah watek sia nafsu nu bertentangan jeung watek ketika dibere hareudang nafsu sia teh hayangna tiis eta mah biasa tahan dika Allah kan Gusti ja abdi nu Allah panas ge ti Allah hareudang ge ti Gusti lah dek dika Allah keun bae keur ngaji mah bener coba sia salat hareudang
geus bayi sih make bajuna cek anak kandal deui nya buka ku aing make kaos rin sahabak lah eta dibere ta cara-cara Allahu akbar tengah penting ulah aya kipas ulah aya na ulah make salat urang mah panas tel khusus henteu kipas ngagelenggeng bae eta lain kitu tafakuran ka Gusti berarti watek abdi teh hayang tiis dilawan ku urang syarat-syaratna ulah robah awak teh mun nangtung ulah aya robah saeutik-eutik aja dilawan ku urang panas teh hareudang dilawan watek teh mah hayang ke sarakaat 2 rakaat tah urang takbir dirobah ku Allah tiris model eta model kos kitu teh dibere tiris jipan jadi tiris sih nah tiris teh age ai katirisan teuing mah ieu watek hayang panas nah kumaha ieu carana supaya hayang panas ulah make simbut ulah make jas tiris ti Gusti Allah watek urang embung kada tiris sayangna sedeng da kitulah perwatakan urang engke kebal-kebal eueuh tiris tenang tentram bakalna asa di mana urang ku ngeunah-ngeunah teuing kos gitulah tang ngalawan eta tah ketika panas ulah make kipas ulah make AC lawan ieu mah watek urang ngalawan watek we ketika urang lapar hayang dahar watek mah kos kitu ulah sia terus laparkeun meunang bae 2 poe siap kuburan iya tetep urang dahar kudu nginum kuna ukuran bae ukuran jam ibadah eta thariqah teh kos kitu lain sakadar zikir diikhlaskeun ka Gusti Allah praktek-praktek eta lah nu hese ketika urang lempang neuleun nu geulis kan ari geus ditapakuran mah ku urang hei mata sia resep ka nu geulis kan watak eta satungtung watak sia dihayukeun moal luhur sia malengos urang neuleun nu jore urang gejebian kan hei watak eta goblok sia deureun nu jore tadi nu geulis aya resep kuari nu jore aya bendu eta watak urang istighfaran astagfirullah Gusti ampura mata abdi encan kuat abdi ngalawan watak mata ketika neuleun nu geulis ngarenghap ranjug hayang nanyakeun nomor HP-na ketika nu jore ngarenghap ranjug embung jasa dibere nomor HP-na ge jang naon watak ketika terus bae diisi pada itu makhluk Allah ieu makhluk Allah Gusti ieu teh nang Gusti aya hikmahan jeung aya rahasiaan Gusti abdina bae ieu teh anu menanggapi jeung nu neuleunna encan bisa bere abdi kakuatan Gusti engke ge sarua bae neuleun nu geulis neuleun nu jore lain geulis jeung jorena nu dideuleu adalah pada makhluk Allah pada endeka Allah beda geus teh eta thariqah teh lain zikirna hese teh kikituanana boh zikirna mah teu babar illallah cawamun sagede ki illallah eta guru tarakat tolol teh mah kos kitu ngariung bae asal dinusugi angel la ilaha illallah dinususah bae ngan 10 itu mana yang digantung nama kiai kos kitu mah eta hese teh kos kitu Masya Allah supaya akur bae ka Allah ikhlas nah ieu neangan nu ikhlas nu hese torekat gugur ngaguru torekat sih saminggu tamat heran aing mah beres ya geus beres ya nah ieu kuari ente geus datang ka Daulah Sugro nah ieu kuari geus datang ka Kubra saminggu tamat aya nu ngapingna sah jalai gitu thariqah bati bae lagi ye jadi ulah waka ditaekeun ja ieu mah lain ngaji cara amil jurumiyah lain ngaji teh ieu mah ngaji rasa jadi tingkah supaya karasa mun maca sholawat supaya karasa seakan-akan kangjeng aya di hate mun urang zikir ngaji rasa supaya karasa Allah aya di hate jadi supaya ngeunah entah aya babacaan ngeunaheun
membaca Quran ngeunah karasana maca sholawat ngeunah salat nu mantak salat di Allahu akbar nya bangun eueuh kacape atuh ngeunah urang mah 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat aja bae nyang hunjar kieu aja olahraga bae di masjid kayak salat teh deuk salat kayak kikieuan Allahu akbar beres aja bae ngedeng di Mekah eta kos dari itu lain hayu salat ganjaranana 100.000 masyaallah lain lobakeun salat henteu pan pura-pura zikir jeung tunggu batur adzan hudang nya henteu ku husu-husuna orenganan bola mun ditandean mah saember mangacai aya ku ada gejelumana di dieu nah ikir cerita para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala engke kumaha tah ku tajem-tajemna pemikiranana akalna henteu dicampuran ku makhluk jeung dunya caan diberelah ku Allah masyiah nyaho kana hakikatna sehingga dibere ilmu toy aya nu henteu dibere aya nu dibere tah kumaha Allah bae merena aya anu lempang ka Makasalengka, 2 lengka dan lain sebagainya. Aya anu neuleuh kana hakikat dibere informasinya ngan teu meunang ngabejakeun anu. Iza qalat Hazami fasaddiquha fa inna ma qalat Hazami. Di mana Nyi Hazami ngomong dina Alfiyah benerkeun lantaran anaon nu diomongkeunana bener bae. Saminggu ka hareup diomongkeun bener, sabulan ka hareup diomongkeun bener, satahun ka hareup Nyi Hazami mah mun ngomong bener bae. Eta seorang waliyatullah awewe aya baheula ngaranna Nyi Hazami. Asalnya ngomong benerkeun. Mantak Imam Sibawe dijuluki Nyi Hazami. Sebab naon nu diucapkeun ku nyana cak nyana meunang-meunangkeun bae geus Imam Sibawe mantak jejegut ahli nahu adalah Imam Sibawe. Disarwakeunana jeung Nyi Hazami seorang waliyatullah idza qalat Hazami fasaddiquha. Nah, eta jelema nyawa. Nah ieu ge komo Tuan Syekh Abdul Qadir, komo Imam Abu Hasan Asyadzili dan imam-imam nulai. Urang nyaritakeun boro-boro Tuan Syekh Abdul Qadir carita Ki Umar Rancalang bae geus pohara. Carita Syekh Asnawi geus luar biasa, geus komo Syekh Mansur mah lain lalagaan sakecap nyata jasa kunaon eta bersih mata hatena. Nah ieu ge aya zakar ba'dul arifin min ahli al-kashfi wa tamkin annahu yanzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat. Ba'dul arifin yakni sebahagian ahli ma'rifat wali berarti min ahli al-kashfi wa tamkin nyana nyaritakeun diturunkeun unggal tahun dina poe Rebo akhir disebut Rebo Wakasan 320.000 panyakit 320.000 panyakit diturunkeun malam Rebo wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Nah Rebo nu bakal datang Rebo akhir bulan Safar disebut Rebo Wakasan. Hari Minggu Senin, Salasa, Rebo ngahenen karasa jero. Siapa sok aju ka mana bae? Aduh. Eta ge beunang dikolot ai utang hitung teh pan Senin-Senin Salasa Rebo. Kolot eta bisaan bae ngahenen karasa jero. Hih sok aya tungtungan kitu. Terus bae ka dieu nah, bogan diturunkeun jeung nu kitu. Ijazahna baheula. Fayaqulu dzalikal yaum as'aba ayyamis sanah maka di poe Rebo eta pang berat-beratna poe dina satahun. Guys, di dinya aya penangkalna meunang ti Allah. Kumaha carana? Salat 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin minha ba'dal Fatihah surah Inna a'tainakal kautsar 17 marrah. Rakaat awal Inna a'taina 17. Rakaat kedua Al-Ikhlas khamsa marrat, rakaat katilu dan selanjutnya. Ngan mun aya nu ngajak di perumahan, di masjid, di mushola, di sekitar urang ulah milu. Bid'ah. Kok bid'ah sih Kiai ngabejakeun
jelema-jelema nu khususlah nu salatna urang mah ulah geus ngeunaheun ku urang mah dita ulah salat ngeunaheun sok maksa bisa henteu tungtung nama lain katangkal eta teh panyakit entahan nya mengondang panyakit ulah geus usul we jelema khusus ulah urang kecuali anu mampu nya geus nyaho eta mah nyanggakeun sadaya-daya ngan urang mah tetep ulah milu besi aya ajakan-ajakan ti masjid ti lembur mana ti perumahan mana musa ulah milu jeung eta jelema da ge salat teh sorangan bae teu kudu teh mah ahli ikhlas nu salat nageun ke aya doana Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bi sayyidil hasan wa akhi wa abihi wa jadudun terus selanjutnya nyana maka pemikiran ikhlas jang kabehan geus nyana bae nu salat bawa urang mah tarima beres geus kadituna mere kadu bae ka nyana. Waduh, disogok keneh bae burung. Geus, ulah jadat aya geuna naon. Mental lain jang nyana jang umat kabehan. Upaya saralamat dan lain sebagainya dengan tanda engke tanda nyana nyieun salalim. Salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartu fa ni'ma uqbadar salalim disebutna dijieun disesuaikeun jeung rebo eta tahun eta nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala. Nah, tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi. Juruna engke aya 5 atawa 4 disebut dupi bisa tawali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi jadi lain kupat tapi ngaranna dupi nah ulah gede-gede sok bade kieu bae ngadaharna eta moal nyeri beuteung mun ngadaharna segede lantaran ngaran nyieun dupi mah hese nyieun kupat bae kupat make sayur biasa nu ngeunah endogan we saeutik itu bisa eta wali mah digaranna dupi masyaallah mundek nginumna urang lamun bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal waba wat ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang sia mah teu bicus jeung embung sia banggeus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bismillahirrahmanirrahim keur nginumna ulah napas mun keur nginum urang misalna nginum ye aju napas ulah naon sebabna sebab saliru jeung kebo da aya ge nu keur nginum napas mah kebo jadi lamun urang nginum aju napas eta teh kebo dongkol berarti ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah rebo isuk ngaranna rebo kasan mun aya nu nyieun di tiap-tiap lembur ulah waka ngadaharna naon jeung ulah waka berangkat ka mana diawali ku nginum eta heula etalah hasil menang ti ahlil kasfi wa tamkin para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala cenah aing teu percaya masalah itu percaya geus datang ka mana kepercayaan orang-orang makin dekat ke Allah makin percaya gerage deket rasa hayang deket ke Allah ka ieu ka guru kege ka rasana lain deui guru ieu bahasana jangan jauhan ka Allah guru ieu mah bener ada ngadeketkeun guru ieu mah lain deui hiji-hijina guru kumaha hatena
sebab di jero hate eta adalah ilmu teh lamun bersih dituangkeunna bersih sakumaha cai nu aya di botol lamun bersih cai heran ngurucurna heran di jero botol ternyata ieu teh aya kopian dikulucurkeun aya kopi ieu teh aya teh dikucurkeun aya tehan ternyata di jerona aya racunan jadi racun ilmu ge sarua ilmu nama akur we ngan ieu kacampuran apa henteu ketika dikaluarkeun turulung waduh ieu mah bau kredit ilmu ieu karasa ku urang aya kredit asana ieu karasa ku muridna karasa diturunkeun deui ka set weh aya bendera konengan karasa tak urang nu ngadengekeun ge waduh ieu ilmu campur bendera koneng ieu ilmu aya karasa kajen guguwah ge antara nu bening murni jeung nu aya muatan-muatan eta bakal karasa percis botol anu dicicikeun kumaha caina di jero bakal kadeureu urang wani nginumna ketika treh dituruhkeun wih herang amat ieu mah malah kadenge zam-zam rebut urang lak nginah luar biasa ketika kadeuleuk urang heuy aya racunan tama budak embung urang dipaksa ge embung iyalah ilmu nu dituruhkeun melalui lisan nu aya di jero hate kumaha kacampuran di jero hate ketika kacampuran ku bendera koneng karasa aya konengan dak karasa aya kreditanan tama karasa ka aing ge asana nyulusup ka jero hate emang urang akur jeung aing dan lain-lain sebagainya tuh itulah ilmu eta adalah cai nu mantak orang sok ngabahasakeun panyiramkeun coba lembur ieu kan bahasana gitu siraman siraman mah cai begitu disiram orang racun aduh barang datang kiai eta urang lembur dia kurang karacunan kabeh kunaon tuh racun bendera koneng eta mah salah ngondang Masya Allah nu di ditu waduh karacunan bendera hejo di ditu nu di ditu sarua ieu hese tah hayang nu murni jasa supaya tararis tatangkalan jararadi nyembrung Masya Allah mentak panyiramkeun si hade beta beusi aya racunan nah jadi rebo isuk rebo wekasan ulah waka ka mamana ulah waka ngadarna naon nginum cai salalim heula diunggal lembur nyararieun kiai-kiaina silahkeun terus ka embergeun terus pikeunnan ka masyarakat sak gelasna 5.000 wah aya racunan ieu kajian kumaha ge ieu kiai aya racunan ieu lamun aya make kos kituan ulah diinum geus bae diinum racun ya racun ikhlas itulah wa tasbutul qasama jeung tetep sumpahan hartina laksanakeun persumpahan bil qatli dina soal pembunuhan bimahalil lasin nu aya dina tempat laos artina di hiji tempat anu aya laos naon laos teh wa huwa qarinatun lisidqil mudai hiji tanda untuk menguatkan yakni qarina pikeun ngabenerkeun mudai kan kieu lamun aya seseorang terbunuh kemudian kanyawan pembunuhna gampang tinggal di tangan bae tah teangan lompat ka mana ge teangan gampang polisi neangan melacakna mudah nah kuari mah terjadilah pembunuhan ieu teu kanyawan saha nu ngabunuhna tah eta kan kudu diteangan kanyawanana ieu di mana terjadina ternyata terjadina teh ieu teh mungkin bae di lapangan mungkin bae di pengkolan mungkin bae di kampung mungkin bae di gedung mungkin bae di jalan cai mungkin di jalan kereta eta kan aya tanda-tanda celidik melalui korena saha ieu terbunuh bakar urang mana ieu bakar urang Cikupa ieu pembunuhanana di mana ieu terjadina ternyata terjadina di Balaraja
bakarna urang Cikupa terjadi di Belaraja, maka selidik laku polisi. Pembunuhna kan teu kajauhan, aya naon antara Cikupa jeung Belaraja terhadap Bakar. Selidik apa punya teman henteu di Belaraja. Sanggeusna boga batur apa boga musuh henteu di Belaraja. Tuh kan, apa boga nyana teh kitu perusahaan henteu di Belaraja. Apakah manehanana boga kabogoh anyar henteu di Belaraja. Eta kah selidik eta laos garana tah. Mulai. Ayo coba selidik. Barang diselidik kanyahoan ternyata orang Zae, orang Bakar teh ya boga musuh urang Belaraja. Beuki mengarah. Ya Allah. Ieu di kitab ge geus dijelaskeun percis kos polisi bae mah. Ngebatak ieu mah urang bisa jadi boga ilmu jiwa kabeh. Ieu ilmu kejiwaan ngaranna. Nah, Bakar terjadi pembunuhan dibakar orang Cikupa terjadi di Belaraja. Ternyata emang Ki Bakar teh boga musuh orang Belaraja. Khalid ngaranna. Coba. Ki Khalid aya di Belaraja. Ternyata beuki mengarah. Tanyakeun ka babaturan Khalid, telah berapa lama Khalid menghilang? Komo lamun kieu mah. Kemarin mah Pak ada, tapi hari ini enggak ada. Geus mulai mengarah. Laos ngaran. Masya Allah. Ih datang ka kos kitu tah dibejakeun. Mantak carita teu kanyahoan eueuh ti dituna lantaran di kitab dia geus dipuat. Nu mata kurang teh melalui korenah nyaho. Si A bogoheun ka aing kajen kumaha. Si B teu bogoheun ka aing melalui korenah. Urang kan keur leumpang aya awewe dijauh keneh nyana geus mencerong we kan ka urang. Ajunyana merah senyum, wih senyum mematikan. Insya Allah luar biasa. Senyum racun ya kajian gue. Datang ke orang ka imah teh ngahuleng bae, aduh aing mabok senyum budak. Eta tanda berarti perempuan itu udah enggak jauh. Bogoheun ka aing. Bebeja orang ka babaturan si anu bogoheun. Wah, sia sepede. Atuh aing nyebutkeun bogoh teh aya tanda-tanda. Emang kumaha kitu tanda-tanda? Ti jauh keneh nyana neuleukeun. Aju, neuleukeun aju senyum. Katipu sia cak babatur. Emang nyana mah eueus sia ge senyum bae. Oh, emang kitu. Atuh sia mah katipu. Dasar aja pengen ditanya naon. Orenganan tah mah kudu dibawa ka grogol. Tuh, giliran nu edan diajak senyum ku nyana. Nah, ieu mah teu waras ieu mah waras. Ternyata benernya oke sekali dia coba sekali dia liwat ke dinya malah bangunnya nate ya mapag bong mengarah jasa tamat mengarah guys tamat geus ulah asa-asa deui geus kajen kukumah ge bogoh 150% leuwih 50 sama persen ge wah urang liwat begitu liwat nyana tata dina neuleuh ka urang tungkul saenggeus tungkul ngabalieur ulah waka ditanya eta ngabalieur bermakna eta maknana makna teu bogoh eta isuk urang liwat deui geus duka nganti heula bae katilu kali ku urang ditanya neng sedang apa geus coba maning bawa ka Cisoka bae geus puter tasbih kajian kukumah ge geus ya Cisoka teh bagianan eta mah kajian kukumah ge make ini roa itu ada asaroko kaba eta garana korena tanda ieu keur carita soal trisno ieu mah ieu soal leup-leupan ieu mah eta kan lain nah ieu ge sarua polisi lebih jeli laos gara istilah fikih nah terjadi di Belaraja tanyakeun geus aya horeng boga musuh nah nanyakeun saha musuhnya na Khalid aya kamari mah aya leuwih mengarah tanyakeun ku ari ka pamajikanna ibu istrinya Khalid ya iya Pak Khalidnya kemana? Nggak ada Pak, udah lama dia mah. Katanya kemarin ada, kemarin juga sebentar Pak, terus kemana lagi kali? Ini bagaimana sih Khalid kerjanya apa Pak? Dia mah Pak lah, nggak karu-karuan Pak. Enggak, ini kerja sehari-harinya apa? Nggak tahu saya juga. Kadang-kadang bawa motor ke sini, terus motornya nggak ada. Udah banyak yang nyariin ke suami saya mah.
katanya pemalingan motor katanya. Lu ngomong yang bener atuh. Jangan pemalingan atuh, kalau Melayu mah dia suka curi motor. Iya lupa saya, namanya juga orang Belaraja apalah, maaf Pak. Iya tuh, kalau sudah tuh lu ngomong. Atau bapaknya kan mengajarkan ngomong bahasa Indonesia aja. Atau saya juga ikutin bapak ganteng deh. Ya aju bae cak polisi, nomor HP berapa? Lain kaholid mengkol goblok tak polisi. Iya cak polisi teh sambil menyelam minum air lah. Tolol polisi di akhir zaman mah goblok. Masalah can selesai jeung masalah deui kan eta. Aduh, eta mah di ditu di Lampung. Nah, ieu kan geus mengarah ya, berarti kejahatanana ieu geus aya mengarah ya. Oh, berarti suami ibu banyak yang cari katanya pencuri motor, kata orang, saya nggak tahu. Sebab udah beberapa hari ini ada yang kesini nanyain suami saya, katanya hilang motor katanya sama suami saya. Terus suami ibu kalau ditangkap udah sebodoh lah, mau dimatiin juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak bener suami saya mana? Nggak mulai ta. Istri dah baik ngomong kos gitu. Jual baik anaknya ini siapa? Ini anak Pak Oli. Bapak di mana? Bapak saya mah biar ku galedeg aja Pak. Ini sebagai arah ya, itu bener berarti. Tinggal di tangan kan Oli. Tangan dulu lah ya. Nah iya ketika Oli tertangkap, nah iya perlu persumpahan. Iyalah karena saksi itu ayah pelaku diperkirakan dia ayah zon ayah sangka kuat lantaran hiji antara Bakar jeung Khalid ayah pesetruan, dua dari teman-temannya, ketiga dari istri, opat tina anak. Nah iya kajen kuku mah perlu sumpah nu kos kitu mah watas betul kosam. Waduh mantap geus teu kudu sarakola polisi ngaji ieu be jadi ieu polisi ngan henteu boga balok urang ya berelah ku urang balok kalapa lah di dia. Tes betul kosama tetaplah urusan persumpahan fil qatli di dalam soal pembunuhan bimahali laosin yakni wa huwa qarinatun lisidqil mudai. Laos eta adalah hiji korena pikeun ngabenerkeun mudai bi anu wujida qatilun bimailatin secara kapanggih Ki Bakar anu terbunuh di hiji tempat di Belaraja misalna au qaryatin sagiratin liadai atau di kampung nu leutik nu aya permusuhan terhadap Ki Bakar, maka didinya kudu diteangan. Nah engke terjadilah berjalanlah dengan persumpahan. Masya Allah. Ataparrokoan hujamun atau Ki Bakar terbunuh nah ieu teu kanyahoan lantaran ieu aya hiji sumur, kemudian sumur tersebut teh caina diperebutkeun ku batur jelema ti mana-mana datang perebut. Ternyata Ki Bakar paeh di dinya tah jelema paberencai kabeh atawa merebutkeun hiji perkara model di Baitullah lah. Di Baitullah kabeh ge hayang ka nyium ngecup Hajar Aswad, kemudian jelema loba di dinya teh wah perebut terjadilah Ki Bakar pae di kerumunan orang banyak nu perebut Hajar Aswad. Iya kan perlu diketahui saha pelaku pembunuhan anak jelema kan loba jasa di dinya. Nah ieu taparraqo anhu jam'un tetap diselidik saha pelaku pembunuhan. Apakah memang akibat tina perdesakan, apakah memang aya unsur-unsur anu memang kesengajaan eta kudu dikanyahokeun menurut agama. Masya Allah wahara jasa di urang mah ai sumur mah eueuh nu perebut, kemudian Baitullah ge eueuh aya ge perebut karcis film. Lantaran film rame terbatas muatna ngan saukur 300 sedangkeun jelema nu endeuh teh 1000 perebut karcis bloon eta jelema tah eta teh kos kitu tah aduh berdesak-desakan di loket pae. Ieu perlu apakah aya unsur-unsur kesengajaan,
pembunuhan ieu kudu dikanyahokeun laos ngaranna selidik siapa yang meninggal di kerumunan orang banyak. Nah, atau terjadi model demo, besar-besaran, pakai air gas, geus kitu caritana di kerumunan orang banyak aya nu pae. Ta eta pembunuhan di kerumunan orang banyak, apakah memang akibat daripada kerumunan terdesak-desakan atau memang nyana aya anu ngahaja ngabunuhnya anak ieu kudu kanyahoan. Masya Allah sejauh etalah Islam untuk mengabaikan tentang kejahatan-kejahatan jeung bakal kanyahoan bae ka jeung kumaha ge di Indonesia sanggeus kanyahoan. Si A pelakuna urang teu daya teu upaya, si B pelakuna teu daya teu upaya. Lantaran naon? Lantaran seperti dikondisikeun. Babari jasa ngondisikeun pembunuhan. Hendak dibunuh dengan begitu saya gampang baik di Indonesia. Contoh, jelema terlalu sangar jasa maka diuntitlah oleh negara melalui polisi, melalui ABRI, bunuh dia. Babari jasa eta teh soal-soal ngabunuh nu kos kitu. Komo bugot-bugot mah. Ieu mengkhawatirkan di negara. Jadi pengacau negara. Cara ngabunuhna gampang jasa. Tambah geus saya di kantong. Nggak saya di kantong, babar jasa, jangan naik motor, tembak, nggak kabur, atau menembak lagi polisi, kadang-kadang ti Mabes, kadang-kadang ti ABRI dan lain sebagainya, nggak terkondisi gampang jasa, seperti jelema mengendarai mobil, tapi ternyata di kaca, hebatnya saya peluru nembus kaca, tendang gila. Saha nu boga peluru model kos kieu jeung sehebat amat keur mengendarai kendaraan di tol tapi bisa tertembak begitu. Lamun lain terlatih kan moal bisa. Lamun terlatih berarti teu jauh ti polisi jeung ABRI. Tiga moal selesai tama urusanna emang endek dirapian teman endek dibeakeun tama kos kitu. Terjadi seperti eta sering, tapi tanggung jawab di akhirat tetep bae. Tetep bae. Nah iya seperti kos gitu ngaranna laos tak eta teh terlacak sebenarnya mah babari gampang tamanu kos kitu mah urusan dunia gampang tapi di akhirat tetap kudu aya pertanggungjawaban. Masya Allah. Atau bugot jelema anu nentang terhadap pemerintah bugot ngaranna tergantung ke pemerintahanana. Pemerintah teh ieu teh pemerintahan Islam apa pemerintahan lain. Ketika pemerintahan Islam jeung pemerintahan lain Islam beda bugotna. Ulah sabugot-bugot dah orang lamun maca di koran, di majalah dan informasi televisi bugot anu nentang pemerintah bugot baik. Dan bagaimana ieu urang lamun nentang ka bugot tentang ke pemerintah urang dilawan ieu kumaha hukumna tergantung kumaha nagarana jeung naon nu eukeur dilaksanakeun ku negara eta. Wah jadi panjang acak-acakan mantap ngaji dong. Geus aya kabeh di kitab teh geus aya kabeh eueuh nu kaliwat setik-etik acan. Andai kata negara Islam berbentuk khalifah atau naon bae, tapi negara Al-Qur'an bugot ieu perlu dihabiskan. Ketika negara lain negara Islam, negara ieu negara demokrasi, berarti salah satu rakyat ieu nentang teh ieu karena aspirasina. Karena dari rakyat untuk rakyat, lah bohong. Ieu mah keur carita baheulanan. Dari rakyat untuk rakyat. Naon deui? Oleh rakyat itu bohong. Nah gua ditentang temenang dibunuh orang lamun ngabunuh nyana lain syahid orang lamun merangan nyana orang terbunuh henteu syahid biasa bae. Naon sebab paneta penentang ge kapan lain agama eta mah bentuk negarana negara juri kapan matak sih gade ieu bugot bae tapi bugot mah lain bentuk Islam lain Al-Qur'an anu diperjuangkeunana mantak ulama KBG tak bae sabarodo sama kos gitu mah hese ngahukumanana dilawanan ku urang ditentang ku urang kabunuh henteu syahid. Naon sebab bentuk nagarana doh nu teh pake perhitungan kiai mah maca kitab adu demo tungtung eta ieu demo ieu ngondisikeun pemerintah ieu ti rakyat diadukeun kemudian ieu organisasi Islam ieu organisasi diadukeun. Iyalah nu perlu dipikir ke urang masalahna lamun terbunuh mungkin terjadi dah kumaha apakah ieu teh menang ganjaran syahid atau said ieu kan cilaka urang
tah di Islam geus diatur sedemikian rupa rapi nu tinggalin saya tiga can hatta terjadi pembunuhan ge terlacak kajen ku kumaha ge sekalipun ieu mayit geus dikubur buka kembali atau dicoba terus dilacak-lacak moal datang ketika panggih kajen ku kumaha ge sebab naon rakyatna per desana per RT na kaitung KTP na aya kemudian diselidiki ku urang si korban iya jeung kembur ieu kumaha si korban jeung seseorang kumaha si korban boga hubungan dagang boga hubungan politik boga hubungan budaya si korban boga hubungan cinta si korban boga hubungan naon bakal kalacak kajeun ku kumaha ge ieulah laos ngaran eueuh anu terlacak kajeun ku kumaha ge nah ieulah bi anujida qatilun bi bahilatin nah kapanggih ieu nu terbunuh korban di hiji daerah au qaryatin saghirah li adaihi atawa di kampung leutik anu manehna boga beberapa musuh di dinya atawa perrokoan hujamun atawa tadi padesak-desak kemudian terbunuhnya na pamerencai jelema ieu ge perlu diketahui mantak lamun ti organisasi mah gampang cokot kepala organisasina ieu terjadi pembunuhan adilinya na coba boga rencana dan selanjutnya atau henteu kumaha geus IT nagara mah geus gampang jasa tah mah cetu jasa seperti terjadi Bustomi naon gara-gara Serang teh Cecep Bustomi moal kapanggih pembunuhna kajeun ku kumaha ge si cetu eta lataran nyana keur mengendarai kok hebat amat tepat sasaran dan lain sebagainya geus ulah dimasalahkeun berarti eta mah urusanna negara geus nyawa nya da kitab kajeun ku kumaha ge sehebat eta jeung setapat eta urang naik mobil atuh ieu mobil lagi mobil kacana teh teu peupeus acan bahkan geus anti peluru ge geus bisa bae kos kitu mah anti peluru teh jang rakyat jangnya nama tuh nembus bae pokos tank baja teh geus teu bisa ditembak tapi ngalawan Iran mah tank baja tembak ku Iran teh nyeterun paraeh kabeh nu jerona ge je atuh nu mantak Israel kaget ge stop heula ieu tank baja aing barareak jeung jelema-jelemana pan tank baja mah amfibi ka laut bisa di darat bisa ditembak moal teurak dibom moal nanaon tapi ieu mah kena tembakan teh entah urung teh naon ngan di jero pararanas marahe kabeh ge atuh kumaha tank baja teu leumpang nu itu teu leumpang cek Israel kae lagi cek Amerika nanti dulu selidik heula ternyata aya bom daleutik jasa sagede kieu peluruna beri di dalam di dijana Husein waduh ya si Husein Iran mah pangaranna beda-beda banyak Hasan Husein Ali Hamzah eueuh Pendi eueuh waduh lamun toko ekstasi mah aya Haji Supendi wah tah iya Iran lain lalagan stop cek Amerika nanti dulu kok bisa begini nih berarti jitu jasa tan lain lalagan muntak wa fauqa kulli dzi alim dil saluhureun nu pinter aya nu pinter deui Amerika geus ongkang-ongkang tank baja aing saha nu mampu tembak ku Iran tes nyetrun kabeh pae sampai kuari can kedeteksi Iran kumaha eta memproduksina batak ditangtangan sini ayo perang sini cek Iran Masya Allah teh urang kos kitu teh apaan Masya Allah lain lalagan pesawat ditampa awak hese dikendalikeun anak lantaran ketika ditembak ke urang jang naon kan saukur kapalna doang tetapi Iran mah hebat jasa eta tembak kena sasaran balik ka ditu ngajegur di ditu mengendalikan make remote Masya Allah haju remote nah HP di bebek ya Allah ya Rabbi jadi BlackBerry teh lain pakai bobogohan pakai perang mantak kaji pengen diboga 5 ge BlackBerry na yang kipu doli Masya Allah eta horenganan nya nama jang trisnoan Iran hebat jasa lain lalagaan tuh eta ngan ekte di expose lantaran setiap nu memalukan ieu keur carita kadeteksi bae kajeun ku kumaha ge wayahoan bae geus aya kabeh di kitabna kajeun ku kumaha ge
kok sehebat eta teu peupeus teu naon bolong saeutik korban terjadi sehingga nu teu jauh mah kok hebat amat saha ieu pelakuna penjahatna luar biasa atuh lain penjahat mah jadi negara kos gitulah seperti eta bakal kanyahoan laos garana bi anujida qatilun fi bahillah au qaryatin shaghira li adai au tafarraqa anhu jamun di kerumunan orang banyak misalnya main bola halo Inggris biasana aya nu pae tilu obat apakah memang nyana karena desakan apakah memang aya unsur kesengajaan perlu dikenyahoan Gus gitulah laos garana walau taqobala wallahu alam